bari makan aya relawan Jokowi, relawan Prabowo, masalah ya kabeh jeung bangsa jeung negara guys ieu mah tapi relawan perang negara. Masya Allah, haram. Tentara mah jelas aya gaji, polisi jelas aya gaji. Iya banget, tentara lain, polisi lain, tapi milu perang jihad fisabilillah. Cara FPI teh ya sabilillah. Maksudnya naon? Maksudnya gerakan aya nu mayar teh aya nota di negara teu malah rek dibubarkeun. HTI dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab cenah HTI kan menyalahi masa nek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh terus lamun teu deuk nyeun khalifah we karang. FPI naon kesalahan make jeung dibubarkeun segala. Make jeung dianggap teroris. Naon kesalahan anak? Ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan orang ieu budaya ieu sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mantap kula mah kadang sok prihatin, kok kieu sih? Nu teu jelas perjuanganana. Diluluskeun, nu jelas perjuanganana henteu. Berarti kan wari Islam teh terpuruk di Indonesia. Sementara ieu urang carita peperangan budaya seperti eta kalah terus. Padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas. Kula mangan sakadar mengamati doang jaga dituntun naon teu. Ngan mengamati doang jahil kita FPI. Masya Allah, Aceh FPI. Perang waktu di Parincitan teh di mana? Poso FPI. Banten kemari FPI. Itu FPI, tapi dianggap teroris. Leku bahasi ieu lalakuan. Gitulah. Hajuk kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang ta dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z jadi O. Kita mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kitu. Henteu pugu ranah politik batu. Nah, seperti kuari sabaraha anu mendem naon kesalahanana ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh geus kitu bae. Lamun geus asup ka ranah politik mau tidak mau cemohoan bakal aya. Tindakan selanjutnya bakal aya. Kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal geus asup ka ranah politik seperti eta. Wali kiai asup ka ranah politik moal jauh teh eta diomongkeun, disanjung. Ngagejebur sorangan. Politik garana ge. Tah, ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkan aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna. Deuk dimurnikeun ge hese bae. NU aman-aman saja. Lah aman lah. Emang kurang gitu? Ya, aman lah. Ente ibu kurang. Aman. Di dunia, wallahu alam fil akhirah. Hei, ibu kan cerita tuh kulama. Naon ayana aja orang-orang lembur.
penelitian orang lembur seperti eta. Penelitian orang lembur seperti eta. Kalau masuk penelitian aja orang lembur ieu. Atuh keur salah-salah ieu mah keur bener-bener kan asana moal salah. Wah, can puguh cenah kieu. Aduh jeung aing. Ngadu. Datangkeun tokoh ka dieu ka aing. Saksian ku sia. Ayo ngadu jeung aing. Ya emang aing teu boga argumen gitu. Ye. Ada aja aing sok sombong gitu tah. Aing dihareupeun sia sombong ge. Di ditu tuh henteu. Sakola teu naon teh aing. Ijazah ge baku cucurut. Nah, aing. Aduh, Inggris bisa I love you doang hiji. Jeung hungry. Segitu doang, guys. Tadi itu nanti tetap bisa.